Dak, lumayan ya udah tuh si Agus. Gratis nis pokoknya mah. Ayo acara naon si Agus, mere rokok ujug-ujug. Rekawinnya sugan. Pokoknya kieu. Cek manehna ulah bebenya cenah kasih mati. Manehna mau si Sinta kitu we urang mah yang penting menang rokok enggeus. Lah sia mah bejakeun we rujit aing mah HDG para sea meureun taduaan. Urang beda pelajaran si Agus bahwa persahabatan teh lebih indah daripada bercinta. Ulah tuh bray siapa kayak ji orang pan sebagai baturan udah sampai baturan galau karena awewe bisi gantung diri eng mah lain kuna naon. Kedua lumayan eta aing hayang ngudud cungur hasem ye. Lalaki macam apa sih adek disogok gitu ku rokok hungkul. Aing mada embung. Hayang hiji mah rokona. Kehed sama munapikun kunyuk. Kaji atuh sia teh ieu teh rezeki ti Gusti Allah kudu dinikmati. Loba cetak sia mah mau Gusti Allah. Salat nage maghrib hungkul sia mah nyawa engge. Enggeus ya tuh si Wati sia tuh datang tuh sia ayo sia. Wat. Tumben kesini Wat nyariin siapa? Nyariin si Agusnya. Kok bisa tahu sih aku nyariin si Agus? Jangan-jangan. Kemana emang si Agus? Atuh pan ngaren lagi bisnis Wat. Ya dak bisnis. Pokoknya mulut ini tidak gratis Wat, ada harga yang harus dibayar. Tapi na bohong nyawa demi nage. Tapi kalau kamu punya something atau udud lah minimal baru mau bicara. Bener tuh guys. Oh yan bener aing setuju yan. Oh yan ieu moal mah ieu rokok ieu kedeung digebeak ieu nya. Oh jadi kalian tutup mulut gara-gara dikasih sesuatu sama si Agus. Oke fine. Teh gituan aing mah Wat. Bener imah serius. Tapi pan cungur rasa meren dianggurkan wae mah kumaha ieu. Nita buat kalian ada rokok Exeta. Rokok Exeta oga berapaan harganya? Da mau nyerau kalian mah ada rakyat jelata. Apa-apa dah aku ngasih. Kedeung heula eta rokona anyar teu aing mah embung mun urut mah rugi aing mah. Anyar dong atuh masih segel. Nah betak di bapak aing diambil sama gua punya bapak aing tah. Nah gitu dong. Ya udah gua ambil ya ini rokoknya ya. Yan dicokot eta rokona kumaneh. Kumaha eta si Agus? Sakarunya sia. Kenapa sih emang si Agus karunya aing mah? Penasaran kunaon sih si Agus? Aman. Jadi gini Wat, si Agus teh nganterin